anu kuring hormat dipihormat teu kalampung rerencana sadayana langkung dipayun mangga urang sami puji syukur ka mantena Gusti Nu Maha Agung margi mun barokah jeung kasempatan margi mun barokah sareng rahmat mantena urang tiasa riung mungkulung dina kasempatan ieu hadirin sadayana dina damet ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara ngeunaan watak Sunda. Ari Sunda teh asalna tina kecapsu anu hartina alus anu ngabogaan unggul kasaya watak Sunda anu kusim kuring dipimaksan nyaeta cager bager singar jeung pinter. Harti kecap Sunda teh luhur pisan nyaeta bumilang. Harti kecap eta mah dilarapkeun dina panampilan tapi aya dina manah urang Sunda. Sadayana dina pahirupan urang Sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana salah sahijina nyaeta tarling asal singkatan tina gitar jeung suling mimiti munculna di wewengkon Cirebon Pantura Jawa Barat zaman Walanda tahun 1835an. Para hadirin sadayana urang sadaya teh kedah miring ngamunggule budaya Sunda kasenian anu jadi kabeungharan urang Sunda tong nepikeun kagegeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian Sunda jeung kanu kasenian urang sorangan. Sakitu wae nu kusim kuring dipikahatur mugi-mugi tapok sareng hidayah ka urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.